Salah ya. Jangan euy. Ya atuh ngana. Main satu saeutik. Ka mah wajik. Benar. Ka bener kumaha. Benar. Awas sama bohong. Jeung nyokot tuh. Ah, ayam geus ya. Ya jeung Bapak urang susu, ya jeung aing kopi. Tah, tinggal bayarnya. Ayah. Heeh. Ieu lah. Naon deui? Ngabayar kumaha? Heuh tinggal bayar ieu aing nyokot ieu. Bayar ku siana jadi ka aing beurik. Cina jadi ditambayar ka aing. Patari cek sia cenah kop jajan ge. Pan heuh kan bisa jajan tak ieu warung nah kumaha sia mah. Oh, pan ieu aing jajan dia bayar ku sia tuh. Nah, geuning jadi ku aing. Bayar. Ngasahan we traktir aing mah nunjukkeun hungkul eta warung sek jajan saja. Nah, aku mah sia ieu tadi ih. Ya aing can bayar di sa. Karep aing Tah teh di apa? sa. Sal atuh sal ieu ih. Sal ieu bayar ieu aku mah aing maneh. Naon maneh atuh? Bayar ieu sal aku mah ieu. Sebagai jaidaan ku aing mah bisa dibalikeun deui. Sal atuh sal aing mah. Hah? Sal. Aingnya siapa kumaha? Bukan aing ditraktir aing. Jebak jaidaan kieu nih ya. Cuma bisa dibalikeun. Ini sia isalnya. Teh. Ieu teh aing teh. Anu omongkeun. Lanjut we. Imbung, orang bagian balanja. Ih, aing mah teh ditipu aing ku si Isal teh. Atau yang nyaho dan mau nage lain si Isal maneh. Aing kan geus ditipu aing si Isal ditanya kos cenah aing kerja bayar ku aing. Anu nyekolna saha? Satu teh nganjuk suku aing dibayar. Embung we yahna, ada urang erek balanja. Aku mah hate teh masuk hidup pisan. Buru tuh teh please we teh. Keayang we yahna nya. Aing mah tuh teh. Di kumaha tuh aing sieu? Tuh, aing mah. Poe tinggali geura. Manya saya we dianjukan ku maneh nu kamari ge can dibayar. Raja aing goblok ieu samanya. Jadi we aing katempuan lah aingnya. Tah. Tuh aing teh. Bisa tuh teh. Nganjuk disuruh bayar janji teh. Nu kamari ge acan. Sok ayeuna urang rek balanja, geus teu boga duit, hayu dianjukan ku maneh sampo geura.